pikiran anak biasa tetap bisa mengendalikan diri padahal keur mabok. Aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga cekna. Oh, bidadari sini. Keur mabok. Mabok bir sapeti. Geus lain slok ini peti ieu mah geus. Terus bau awakna ge. Cekna saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu keur cicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ. Ngabudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub ge sarua ka Allah. Bakating ku cinta ka Allah. Maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco. Di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-alaj nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deui naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikur haheho sing hade teh kos kitu lantaran naon lantaran ka dituna besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah aya di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah Allah mah kan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu, teu murtad tah mah lamun sesuai jeung aturan. Teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang al-halal bagat berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirnya ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirnya kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh nah tetep bae dibunuh ge seri anal hak begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bagian bukan teu harti kurang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu harti kurang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burunganna saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh ya nah eta teh geus nang kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah tapi kuari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogo urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogo aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah
ucapan ye lamun keluar ti wali madud keur gaibnya na pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetap diri dan teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos ku poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasrih mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana mahfuz terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya ge mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 tabak eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub dasar sehingga deh si ayah kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian deh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cek orkes aduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beus segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampiling apa wali malah mentas nonton orkes ya. Saya nonton orkes di mana? Cekan. Tadi diharap di mana? Apa diharap tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habeg cekek habek. Beda lirikanana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teh nyaho pan urang nah nu mentok mahfuz ayat tanda anak lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema
nganapikeun ka Allah murtad. Si agama naon? Aing Islam. Pangeran sia? Pangeran aing mah atuh. Lah sih sok nanyakeun pangeran. Lain, sia percaya henteu bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi. Atuh teh henteu aing mah teu percaya. Aing mah Islam kan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah. Nangieun satu, ieu mah petet jajadian. Ambo kos buah daging bae. Ini rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi. Teh ya, nya nama menyatakan bumi, langit, dunia lain nangieun Allah. Ieu mah jajadian jeung manusia, ge manusia asalna lain ti Adam, nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy, tes buruy ngabentuk kaluhur, aya nu jadi bangkong, aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh ya. Jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tak buruy teh nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya, monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Takos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah, teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi, murtad. Nyana ngomong kos kitu. Teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu. Mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kada percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teh istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanu sakieu capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu.